mareh tajil nyen manisan heula aralus kieu gedang gedang di kebontong. Aduh nih marontok kieu marejeuna kieu gedang teh keur nyen manisan. Kang keur naon? Ieu rek nyen manisan keur buka puasa. Lain marejeuna kitu nih. Pantes pisan pas. Habis tuh malam tuh. Marejeuna nya ngaruh. Lain bisaan si Kakang mah nih marejeuna kieu pas ngalana nya. Nya atuh da khusus ieu mah gedang lagi alus. Lain namun diparatkeun ka domba bisakeun kieu. Ngamontong atuh da mah keur ka jelema ngeunah ieu mah. Pangnuankeun heula bisi ku hayam da ngarit mah isu keneh tungguan tah beulahan tah. Sok Kang lah dibantuan lah. Heula nya ngarit ti isu keneh. Aing mah ieu nama ngarit hoream dan kiki bekir ieu domba mah. Si Akang mah eueuh. Aing bawaan lah. Coba ngarit mah hoream lareumis sasujan mah. Mungkin ku aing buat nahan ieu Kang. Akang mah lah. Aing mah hoream ngarit mah larujit lareumis. Ieu ge alus ke domba mah. Amina. Eueuh si Akang lagi. Alah, nya kamarana ieu gedang. Di PHP-an teh si Buli tara balik. Mana ieu nya? Eueuh. Si Baba teh sugan diparabkeun kana domba. Aing teh balik kira aku nyieun manisan cangkangna. Aduh, aing